Oke, selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi atau selamat sore atau selamat pagi silahkan. Karena masing-masing punya waktu kan. Wilujeng kasadayana anu tos aya di tos manco. Manco teh rupi-rupi, aya manco nonton TV, aya manco kieu. Eta mah panco atuh. Sim kuring dina danget ieu masih keneh nami masih keneh Junjun atau napi Mister Jun, tapi sim kuring ayeuna bade ngagalindengkeun hiji lagu. Mudah-mudahan katampi ku sadayana. Laguna lagu pop Sunda atau napi Sunda. Mungguh Tacan. Sakedap tacan. Mungguh dina impenan geuning sakitu sakieu hanjelu teuing temanggih jeung kanyataan rambutna anu paranjang disangkeh tacan eta repna tapi nyasim kuring ge kasinggung nah bet kieu laguna beureun ngan teu wantun protes da sim pala wargi sana itu abdi bilih hariwang itu teu kunaon bilih teu kunaon Kang pala wargi sadana sata acan dia dilajengkeun kana bahasan sim kuring anu mudah-mudahan naon muruakan ti atanapi sesuai sareng aturan pamarentah setempat mudah-mudahan kalian kabingahan sim kuring bade ngebahas naon anu dibahas sadayana ge teu acan apal da sim kuring teu acan ngapalkeun naon margina bet sim kuring teu acan ngapalkeun sim kuring teh cing cirining jalmi nu apal ta eta muruakan ti pala wargi sadana ngeunaan da urang teh kedah apal urang teh ti orok meureunan atanapi ti bubudak ti leuleutik aya nang sejeneng sagede kieu alhamdulillah ta urang ulah naon ulah pareumeun obor pareumeun obor aya pareumeun obor pareumeun obor teh hartina leungiteun sajarah atawa mopohokeun sajarah ta eta panjang pisan luyu sareng aturan sajarah urang teh dasim kuring mah aya di Bandung teh ti kawit gedung sate nuju sageung kieu ayeuna ku pamarentah diceboran teras-terasan kan alhamdulillah ngadegnya sim kuring emut keneh alhamdulillah wanian nepikeun ka kesacage kuring wanian jadi cirina wanian mah jaringas we socat teh jadi antawi si halis sareng bulu socat teh rada dapat lebih jangan teu paamprok teuing aya anu kan aya nu marah maya gitu nah cenah itu mana meuni mirip ieu sa penyanyi teh Irfan Bahdim penyanyi nyakeun bae atuh da ieu mah wayahna teu nanaon lah da bebas-bebas wae pala wargi sana tadi saatos kauninga ku sadayana suanten sim kuring anu nya alhamdulillah lah ai menurut sim kuring mah sae henteu goreng henteu nya naon atuh kasukna nya teu muruakan ti we seueur pisan sim kuring pangabisa sim kuring kamonesan sim kuring seueur pisan da sim kuring mah ti kapungkur oge es tuning naonnya multi talenta teh basa Sundana teh naon lin bener pisan multimedia multi talenta multimedia cenah emang abi ciga caleno tapi kan ai kitu-kitu teuing mah henteu janten kaparigelan nu leuwih ti 3 leuwih ti 4 bahkan leuwih ti 6 eta multi talenta dina Sunda mah sim kuring tiasa istilahna mah cundak-candak teh kan bahasa Sunda nya cundak-candak tiasa terus istilah nama numpak angkot tiasa sim kuring mah bahkan sim kuring mah nu batur teu bisa oge sim kuring mah bisa nya istilahna mengagali sumur tapi kudu kaluhur kan ari baheula mah nya ti tahun 2005 ka handap mah ngagali sumur teh ka handap ta alhamdulillah ku pamarentah setempat ayeuna mah ngagali sumur teh kudu kaluhur margi anu resapan di handap teh tos berbahaya. Rancing geusnya sim kuringnya. Teu nanaon lah da ieu hiji kabingahan kanggo sim kuring. Es tuning euy pisan geuning Sunda teh. Aya samodel sim kuring oge geuningnya. Kulan?
Oh mohon palawargi sana sanes kuring tebetah tapi geuning aya waktos anu nangtoskeun mangga ka Pak Haji atuh. Lanjut tadi Cepopon nyabit-nyabit perkawis etnis Jawa gitu nya. Janten urang caina naon dasar sam eta warisan tina sajarah. Jadi kunaon di urang sakur nu garoreng dijawakeun teh. Eta tina perang bubat teh ya kitu nya pan di urang aya ngajak bobodohan, ngajak Jawa, aya borok Jawa, aya hudang Jawa, sanesna gitu. Mali aya kacapangan kampur mah urang Sunda cenah ulah nikah ka Jawa sok tara bahagia, padahal eta bohong pan nya. Menikah istri. Mohon menikah istri. Namun aya Kang Jun, aya isina urang Sunda nikah ka urang Jawa gitu. Garuh putra disunatan hajat gitu. Maklum ti wetan sekolah dituang da hasuna teh nyeri patuangan para pamirsa si Mas teh kapengker kapacilingan gitu gog ngalorkeun rokok aya rokona kan rokok kelemak menyan teh ya ditu mah rokok menyannya diseungeut pan kang semenyan ai menyan pan asa kaonang jurig teh ngablegbeg teh payunan si Mas teh ngablegbeg ngamek goblok sia mah cenah ai hajat teu ngonang ai modal ngonang